anjarah ingkang puspita arum kaselirik ing samiranam kaselir ing sami anjarah ingkang puspita arum kaselir ing samiranam kaselir ing samiranam sekar gadung kongas gandane ya kongas gandane wawe laras tresnaning driya Resid Jaladara ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun duduh teuing sang Nalendra rajang nagara Astina wilujeng sumping kasih inodama kaulanun yang wayah dalam perkesit nampi karena pembagi kelayan ngaturkeun semasungkem kohonyuk panjenengan eyang resi ditarima kasih pujastuti hidap kedua lengan kensa katuhu simpen pulungi ati pundi hing mastaka kalih nati eta maksudnya ngakeun panglayat yang nuhun kasih sajabi nati kitu bade munut tulung kalayan munut kamandang jelaran kejadian di negara Astina dina waktos ayeuna teu diduga-duga bakal aya kejadian anu prihatin model kieu kejadian naon ngumawi usir dayeuh dina waktos ayeuna teh parantos aya nu ngawasa seueur walad dia balad tamtama anu jadi korban seueur prajurit anu mati rakyat anu kacacanak cilaka seueur murang kalih anu mati serangan di negara Pringgandani anu dina waktos ayeuna parantos aya di pusir dayeuh kaulanun soal eta geulana ari ieu teh lanceuk kakang bang kaca amuing-amuingna ieu panon kaharep kaset kaulanun jeung wajah dalam babang kaca nampi kana pempake kalayan ngahaturkeun sumasungkem kohonyuk panjenengan pangresa eyang resi ditampi nuhun bageus kalih nati eta nyangakeun panglayat oge nuningakeun sakumaha anu parantos disaurkeun ku
pun adi nemek kejadian di pusir daya dina waktu sayeuna. Hari itu yang kewok di jurusa. Kaharep, uyut, kapayun uyut. Aduh ayah anakku. Amoy. Namping repun laksa ketika pingahan kana naon repika pembagi. Aya kene haleuangna. Alayan uyuk sumangah ngahaturkeun semasungkem kok uyuk panjenengan juragan sepuh nu ditarima. Kalihna ti eta pilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologok sareng sajabina. Maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana. Pilih ayat cara nu kacanak di desa nu kabantun di kampung nu kajingjing di pakemita pilihan tesapuk sareng mamanahan maklum anu disukukeun kaulan juragan aya ubak ja eta aki-aki jag-jag kene. Nah, sakapeung sok tinggalnya kulit panon tesen ari hoyong ninggal kaayaan alam teh ayeuna kalaresan nuju eta ieu panon teh kula nuju bengras nuhun asa kuwarara asting Semar Brai weh lalampahan baheula waktu dulur-dulur kaula hari rukene boh Pandawa boh Kurawa ayana api dina waktu ayeuna nyaeta kaganti ku icu teu kasep keun soal kejadian dan di dunia dan di alam rame tetap kejadian mah boh hade boh goreng bakal aya ngan urangna di dieu sing emun karena saur sepuh yen urang teh kudu iman karena papasten hade jeung goreng. Saban-saban robah mangsa ganti wansi ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang matema-tema karep hanteu. Anging kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karadapan. Saperti nu karadapan ayeuna ku urang sararea. Yen manusia nu hirup di alam dunia bakal pinangih jeung poe akhir anu-anung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa nya maot pinggaraneunana. Tapi meureun di dieu urang sararea da puguh tadina oge urang teh teu niat teu hayang teu mung gubrakna ka alam dunya tapi ku ayana kersa jeung pangawasaan jeuna
kurang digelarkan ke alam dunia kalayan disebut nage manusia. Anak dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa geni manusia gelarna ke alam dunia ngabogaan pancen pikeun ngabdi ka anjeunna. Moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi eueuh samenit oge pikeun nyengsang tina eta pangabdian. Aing ngabdi kanu kagungan teh nyaeta migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung parentahna jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna lahir jeung salametna batin. Saha nu mumbu ngan jigana ku ayana loba nu cilaka jeung sagala rupa teh eta mah bongan bangkong kacai teu dimanikeun. Bongan hirup pararohong pasini teu dijadikeun. Teu sadar dirina teh yen manusia. Malahan lamun ditinggal ku kacamata batin mana sabenerna manusia teh da anu katempo jeung katinggal ku eyang mah ngan ukur panona ceulina irungna cinekna wujudna ari manusana mah sadaya-daya nyangakeun ulah ngan manusia teh karek tanggih jeung cirina ai cirina manusia teh nyaeta anu daek ngawurukan jeung daek diwurukan. Lamun manusia geus mung ngawurukan jeung mung diwurukan jeung pangeran laleur lumatak paehna teh di mana we aya nu ditepak aya nu ditengarkeun aya nu dilem malahan yang sakapun sekuring kapuluh-puluh mangi hiji katerangan dawuhan pangeran ya dunya dunya gitu ya dunya gerak perbudak kumaneh eta jalma-jalma anu sujud ka maneh nyatana kana dunya. Kaduana ya dunya gerak sujud maneh ka manusia anu eta manusia teh salilana bakti ka kami. Jadi yakin dunya bakal sujud lamun anjeun henteu nyengsang tina eta pangabdian. Yen sakapeung mah ada di pikiran urang teh sabenerna mah pinuh ku dosa loba teuing ningali urusan dunya teu mikiran soal akhirat. Malahan ceuk hiji kolot mah nyaritakeun ke tanda-tanda kiamat teh di mana geus aya dajjal di belah kaler anu panonna ngan hiji. Malahan ceuk hiji kolot mah nyaritakeun ke tanda-tanda kiamat teh di mana-mana panon poe geus bijil di belah kulon. Eta tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kehancuran. Kau lalu kawan naon teh maksudna ai dajjal teh tadi geus dicaritakeun anu mikiran soal dunya unggul tanpa mikiran kana pangbalikanana eta ti belah kaler pikir we
panonangan hiji paningali nangan kana dunya wungkul anu idealis teh panon poe pijieuna ti belah kulon ayeuna mangsana ai panon poe teh kahirupan lamun kahirupan bangsa urang geus nyeretkeun ka urang kulon geus sumener ka urang kulon budayana geus budaya urang kulon tah didinya kaancuran ieu negara nanakeun jati diri urang geus laleungitan hartina jati geus kasilih ku junti geus poho kana akar-akar budaya aduh gamarkeun ripuhna wala dia bala tamtama jeung kolot-kolot anjeun dina jeung hareupan Bratayuda baheula dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaking masing pati rakyat kabeh tunggara leutik eta Bratayuda leutik tapi aya nu leuwih gede tibatan Bratayuda nyaeta merangan hawa nafsu nu kauger kawengku ku dada anjeun eta nu leuwih rongkas kari-kari ayeuna urang sarerea diconongkeun wae kana urusan dunya jiwa raga kabeh hampir diwakafkeun kana dunya anu temahna urang sararea teh keur diperbudak ku urusan dunya lain ulah dudunya empek dunya mateangan cing saperti urang hirup rek ribuan tahun ngan cing inget maneh bakal pae bakal ngahiang anjeun ngan cigana jarang anu ngahiang mah lolobana anu ngahiung kaituna nyaeta kaseret ku kapanasaran cicing di alam marakayangan ku bumi henteu ditampi ku jagat teu ditarima omok lamun kudu kawasa kaulanu contoh di negara Astina baheula dirajaan ku Prabu Duryodana wa hidup eyang hidup anu salilana kapepene ku urusan dunya hawak biadab murka jeung sajabana digugulung anu jadi waki-waki rakyat teh dulur-dulurna Citrayuda, Citrasoma, Citraksa, Citraksi jeung sajabana kabeh waki-waki rakyat teh dulur-dulurna Siyudana anu akhirna kumaha di mana aya laporan pertanggunggan jawab raja teh dijieun objek maranehna birokrasi awut-awutan unggal poe kusir daya pinuh ku jalma anu nemongkeun rasa kaprihatinanana nu demo jeung sajabana tah eta teh mangrupakeun contoh keur ayeuna urang nu paneuri baheula pisan dina zaman Ramayana aya hiji raja gagah perkasa pinuh ilmu jemar ku para sakti mandraguna ngaranna Rahwana ngabogaan ajian dasamuka Pancasona rawa rontek ieu sakama-kama ngalajur hawa nafsu kumaha ansur lebur papan kari tulis di dieu cing jadi gambaran mana sakti teh mana gagah teh mana kawasa teh pikirkeun deui ku rajin sararea sanajan anjeun pangkat raja sarua tuh jeung tukang beca di mana geus dikubur mah akan cacing maneh sanajan ku pangeran di beda-beda manusia tapi aya nu sarwana nyaeta di payuneun anjeunna mah rekep deng-deng papak sarua
daya cacah daya menak tenu kaset tenu goreng patut teu nini teu aki-aki teu rakyat teu pamimpin teu beunghar teu miskin yen aya anu sarwana nyata dipayuneun anjeunna moal bisa naon-naon. Kau imalan kaulan lu anu matak dina waktu ayeuna saha atuh jelema anu bisa sanajan ngabogaan tekad manehna hayang numpes kajahatan hayang numpes kagorengan moal bisa sabab eta geus kun payakun geus jadi hade jeung goreng teh paling-paling manusia mah usaha ikhtiar pikeun ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan saheulaanan tah dina diri anjeun ade sing inget dina diri anjeun sok balikan deui kana asal maneh yen dilahirkeun ka alam dunya teh maneh teh kaayaan bersih leres timalang gede dina bersih eta teh naha atuh kasep bapatani melakeun pare nu dipelakeun mah pare tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut nepi ka maneh disakolakeun dipasantrenkeun naon eta teh melakan kahadean tapi kade aya nu jadi tanpa dipelak dina batin maneh naon sirik bidik jaya kaniaya iren parasten duduk pakurumpak ngupat simuat ujug ria takaburnya cimaki siksik ngelik tekaupan tepayaan pedih muntangul buraung bedegong jeung sajaba lamun bapak tani ayeuna ngantep eta jukut di sawah malahan eta jukut teh gagedeanana leuwih tinu dipelak ari dibabat geus gede da kababat nu dipelakna jeung moal ngahasilkeun da kahakan kudu teu dipelak teh inget eta anu leuwih berat teh merangan teh naon lagi henteu teras kaharti teh kahartos iya kade ulah heuheuh aya nu jadi tanpa dipelak dina batin maneh kade Nabi Musa baheula hayang guguru ka Nabi Hidir nutur Nabi Hidir eta anu rek diguruan teh lelempangan panggih jeung budak cekuk dipaehan saha teh saha Nabi Hidir maehan budak aya nabi kitu aya parahu dek mentas geus pinuh muatanana dibocorkeun atuh kapal ngalalap muatanana ngakararajel deui jadi Nabi Hidir menemongkeun ngamuridkeun teh secara akhlak tapi manehna ajeuna ma'rifat apa nepi ka jadi ilmu naon sababna maehan budak sabab yakin eta budak geus gedena bakal maehan indungna bakal asup ka neraka eta budak lamun teu ayeuna dipaehan jadi pangna dipaehan ayeuna teh abus ka sawarga ta budak teh kupi eta kapal dibocoran kapal dibocoran yakin Nabi Hidir apal yen eta kapal bakal dilelep di tengah mending di sisi jadi muatanana gegerlajeng tapi cing inget aya nu leuwih jero tibatan eta dongeng naon jiwa maneh eta geura paehan laku bubudakeun genti ku kedewasaan sabab lamun anjeun bubudakeun keneh dilelep ke diari
segala yang dibere segala yang itu yang iya tek-tek benging tekuat dengan menta bejeng menta kapan ayah dina katerangan anak naon ujuni astajib lakum prak anjeun geura menta ka kami eta teh doa teh doaan yatmu udmu didinya ulah bimana menta tapi bimana pengabdian tinggal di dina Fatihah memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula ngan dina eta pengabdian teh nyaeta mangrupakeun hiji perjuangan dina jero perjuangan aya pengorbanan di jero pengorbanan aya ridho jeung ikhlas di jero ridho jeung ikhlas aya karena Allah ya kau lalu hiji geura paehan laku bubudakeun dina diri anjeun kadua paehan memperbudak ka batur katilu ulah diperbudak maneh ku hawa nafsu genting ku kadewasaan dupi eta kapal dibocoran eta muatan dina diri maneh geura turun-turunkeun sirik bidik jail kaniaya teh sabab lamun teu diturunkeun ayeuna tilalap bisa di neraka di ayeuna turun-turunkeun singapa atuh kana jati diri singapa kana tauhid na ngaji teh ngaji tileletik masantren tilelemet maca Quran tibu budak sorok nahu teu kaliwat tapi hirup teu akur jeung batu dengki terus nu kitu hirupna teh beda ti meri ari mandi nu ngapoe hanyirna ka bawah modar nu kitu yang lain asa ku kagagas teh oh nyata wararaan lain yang seureun sia dumeh aing kasep oh nyata anu dipikir dibulak-balik ai tepang sareng kasepuhan teh bray dunungan-dunungan anu geus kaliwat apa yang pisan juragan Arjuna Suwargi anu kacida inget wae manewe maka Raden Gatot Kaca bunga panggih dewe keur susah keur leumpang la naon kesang laat leet teh sirorot di luhur teh gejeli wala adewe teu boga duit sianya cekengnya juragan Gatot made pauruk mana gitu parungana datara di penta anjeunna mah ngarti anjeunna mah lamun nita ka dewe ongkosna geulakeun ayeuna lamun nita bisi kurang keneng ke tenang lah aya keneh Santi Pak Taufik Faturrahman Santi Pak Haji Sidik nya Pak Ulis Mimin barungkana teu balalagur cek goblok suga teh gaya nu keur ulem lamaina kajejak nyeksekan tuh si anjing aing geundutan mending ngagebek kumaha sida wala ngajejak anjing ya geus jadi aki eta teh aing jeung
Oh nyata atuh dikeresakeun ayeuna geus Raja Astina teh euy geus Raden Prabu Prakesit. Pada saya inget dewek mah Prakesit mah da ngaran gendot anu harerang teh gini Prakesit teh ngaranna. Ya aya nu nyerang ku Serdaya euy. Waduh di negara Pringgandani turunan Purbakesa jadi nyaeta Prabu Purbanala anu jadi korban teh ayeuna geus jadi tawanan teh di Puseur Daya Raden Nagawarsita ayeuna teh euy geunang ditawan jadi tahanan putrana Juragan Antarja Suwargi. Terus putrana Jayarata nyata Raden Sencamuka teuing kumaha nasibna eta deui. Aduh untung deh ka jalan tukang sareng Gusti Prabu kana kareta ka dieu lain dina harti kabur sieun tina perang ngan ieu mah usaha kumaha carana atawa jalan kaluarna dengan solusi teh. Untung ka dieu deuleu eta ka juragan kasepuhan ka dieu juragan Baladewa eta tos kitu baheula mah eta geus ngorok wah lumpangna ge ayeuna nya kaik teh pon sanggeun bade euy adewe kawas padana setia kitu tah sanggeun bade euy wah di bokolotot leuheung di bokolotot teh bari jeung bager da pedit manehna mah yang ngampire bunuhun laksa ketika bingahan mugia jadi jimat parepeh kang wayah dalem eta kasauda kaulanu itu kasih ya tahu asyak warara asyak jadi yakin di lebani bahwa dari syarat kurang sararea pek niatan dina hate niatan pangletikna ibadah teh nyaeta nyingkahkeun beling di tengah jalan terus ade loba kahadean terus sok balapkeun lain jeung batur balap kahadean teh dina diri sorangan aya jorojoy ngewa geulakeun kanyaan aya jorojoy pedit geulaan kubageut sakitu laras kaulanu ayeuna soal negara aya nu nyerang pangeran moarek dolim ka makhlukna ingat apan anjeun percaya yen anjeun teh nu kagungan welas jeung asih asa gemblengkeun ka anjeunna mangga pasti bakal aya hiji jalan kaluarna sok tekadan di ayeuna malan kaulanu urang sami menepung kana Maha Agung mujabrata ka yang masuk da sadayana oge parantos eta sadayana ge ngadaung kudu di mana-mana oge seneng teu mati we da doana atuh da ditarget meureun ditarget kumaha lamun ngadua ka pangeran ulah ditarget ieu mah rajeun ngadua ka pangeran nun Gusti coba jelema sangsara cing atuh ka abdi teh kabuli ojek ulah ditarget kumaha lamun pangeran dek merebus koleres ulah nganggap bodoh teuing ka pangeran ya timalan
meureun eta teh doana melaksukan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing nya rupina teh nyaho tahu sok mimitia cek kacamata agama inamal amalu biniat satemena ari amal-amalan teh kumaha niat ya niatna ngabdi ka anjeunna niatna rek belaan negara jeung bangsa niatna rek nangtukeun adil jeung bener iraku pangeran teu ijabah sabab anjeunna maha dina sagala apa frekuensi arek gelombang Rohman, Rohim, Jabar, Kohar, rek mana gelombang rek dituju ku anjeun asa tepat bakal aya jawaban. Suara. Ya. Suara aneh deui kayak gelombang. Nyata meureun aing tinggalkeun wawasan tah mata kieu ulah kurung batok teh kitu sanajan urang teu ngalaman sakola ai gaul mah ngadengekeun berita maca koran jeung sajabana saeutik gedena nama we wawasan teh nya ulah era nanyakeun jeung ulah boga rasa geus bisa deui dasar panjang hirup jelema mah diajar proses teh mah kitu ceuk teh rupa-rupa di dunia nampi nu sok jorojoikeun lamun eta geus aya jorojoy anu lempeng nyata kontek teh karena gelombangna anu tangtu yakin di dinya bakal aya hidayah taufik teh eta jorojoy hate anu mawa jalan kana kamulusan eta taufik disebutna aya hidayah tapi tulung tah lamun lempeng jeung gelombangna langsung bakal aya kaulan mar lah berebeja sadaya-daya nu lain sadaya-daya arewosan mangga sok urang sami menekung kana Maha Agung mujabrata ka Yang Maha Sukma sabab ieu teh aya dina jalan anjeunna asa bener asa kayeng tangtu pareng pangeran muarek dolim ka makhlukna sing inget lajeng sadayana nyaeta anu dikokojoan ku ieu Resi Jaladara meuremkeun sotsana kawuh kasepuhan Semar Badranaya Rob Sidakep Sinuku Tunggal Mateni Babahanan Saturdria Catur Opat Tria angan-angan Sirbudi Cipta Rasa kalaya nyebat jenengan Allah kagungan sifat murah sifat asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib gedong ketali rasa pangancing rasa para baik kemangkas sangkarna dewa parusa sangkala menta kalamenti sangkala enta kala entigara
sangkala kala wakan sangkala kalaman desa ieu meneng waringin sungsang angan siksaring gampang sak niat-niate gampang sakarep-karepe bae tulaksari sapudenda ing Batara ati putih cahya herang nu herang sabda ni Allah urung mansur hingga tulah nun gusti nedak papadang hati mengansik tungtung hati urung tanding damar urung moncorong tanding sarengenge sahaya ilang gumbilang mudah-mudahan we ayeuna ijabah mangkena amin amin mudah-mudahan wae kaulanu lir pet ieu si horeng ari pangeran tarak nangeui di bongkokna asal teyang tang tuparang ngaliwatan naon bae ari pitulung itu kaayaanana sapraptane pun ieu sinarada di sawarga maneloka sampun dumugi dateng ngarsan. Si Jaladara sampurasun ieu. Saon eta. Aing aing naon ngagayapak di luhur teh. Walak dewa dulu itu sepot bulan ayah Resi Jaladara karena resan kasonong bulan ulah kaget ulah Resi Jaladara ulah kaget Resi Jaladara amui ngahaturkeun semahaturan rawuh koye panjenengan pangersan non sareng saha kaula sorangan yang ngahaturkeun semahaturan rawuh amui berkesit kresna dipayana syukur ujas tuti hidup ditarima weyang kali ngahaturkeun semakaturan rawuh konyok panjenengan eyang ari teh insu eyang kasep
Bambang Kaca. Nuhun mager damang kasep. Sae kawan. Ngahaturkeun semakaturan rawuh ka huyuk pangersa Dewa Isawarga. Amuing nuhun Kakang Semar Damang sae nyalira kaula wae punten atuh ka penggeranya. Oh mangga. Datan nerat tangan maneh pakulingan rana dan nerat ingkang sampun prapta Puji syukur sayangku Ibu Hajah Nini Salayo Pak Gusti nu Maha Suci anu merek kanikmatan neneng ayeuna kasasi bumi langit Jama di dunia duh kiranya kang manggih anu dimulakan kamu peluk tarikan tambada Pak Haji Sidi warga seni badangan ada jantan dengan tingkat nanti ingkar di aturan dan kane
pindah ka kiri-kiri. Pindah ka kiri-kiri. Pindah ka marwata suta pindah ka kiri-kiri. Wis kena pinasti sayang wis kena bikin pinasti kesayang Resi Jaladara Prabu Perkesit Bambang Kaca Semar Bingah Kusumpingna ieu Dewati Sawarga Kulnirahangan Dika ngahaturkeun semahong arsana maya semah kaula aya dina dampa sampean pangresa iya ngahaturkeun semahong arsana maya ya semahong arsana maya kaula nu Resi Jaladara Perkesit Bambang Kaca Nuhun Pembage ararajin ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulunge hati pun dihing mastaka nuhun kase oge resi kabeneran riung pulung di pertapan kaula teh mangul utusan anu jadi ratu ngemban timalan jadi raja diri jonggring salaka sawarga manilokati hiang motipati jagat nata di Suralaya ulah gemper ulah kaget gimana eta we kudu aya ibarat tadina bade kasumpingan pangresa oh nyata ieu sabenerna teu pino aya pikir saeunaon saperkara kaula teh sono dawuh kaula nu rasian kaduana ti eta anu aya patula patalina jeung anu boga hak ari sabab di sawarga teh aya hiji panah anu ampuh ngaranna teh Sarotama nyaeta aya hiji barang sedengkeun ieu barang teh aya anu ngabogaan hakna ahli warisna ari senjata Sarotama teh nyaeta sakelan Arjuna Suwargi yang ieu panah teh kudu dipasrahkeun ka anu ngabogaan hakna nyaeta Perkesit incuna Arjuna ayo barangna ngaranna teh panah Sarotama Gusti Nu Maha meni asa nyamung sareng doa anu dilisankeun tadi naon kitu gerak tarima Perkesit ieu nu anjeun cekelan aki anjeun baheula nyaeta senjata Sarotama gerak tarima sampi kasep
ieu teh kagungan Eyang Arjuna kapungkur. Anjeun ayana anjeun Eyang doa nak kasangakeun Eyang muga-muga wae atuh Kangjeng Eyang ditempatkeun dina tempat anu nikmat Eyang nampi nampi kana naon pika ieu pusaka sarota mah kagungan Eyang ya ingat kasihanan Eyang tarima kasih nampi kudu laksa ketika bingahan sakitu ieu tiasa digunakeun di mana aya kajadian nah kenaon atuh malah nampi Eyang ya wae tiasa manfaat kali ti eta ieu kaula mawa gemolan teh nyaeta aya papakean pusaka ari ieu pakean teh nyaeta pakean Gatotkaca baheula di antarana wae mahkota Lung Supi seprahun sakan sana alas-alasan kancing Garuda Mungkur kalayan raksukan krean takusunga ari watek me oranana beraja ingkang tumaman moal aya pakarang nu bakal terang sinjang wasudona kalayan tarumpah ceramah ieu geura tampi kudu kagungan hakna nyaeta hidup bang kaca aduh ayana papagih